Waalaikumsalam. Duk. Tumben bos, saya naon ya. Biasa lagi tirok ka dia, naon ya nya. Curiga ya. Nah, kuring deh bos ya ke dia ge. Karasa jadi mah. Beli nyaran dia ya, suka anu anak jual tanah. Suka be aya di dia nu jual tanah. Kula ya bos kula butuh tanah. Kita nyaran tanah. Kebeneran dia peluang manis saya di Bayu. Ayah bos, tenang tanah mah. Nek dijual ayah bos pula tuh. 1 hektar. Wih serius dia bos, aya tanah. Beneran dia. Mungkung kara aya duitna ya. Duit mah siap. Aya yang seberapa duit sameterna. Boh, bisnis gue deh ya mah kosna ya mah. Yang berenung denger mah yo. Yang geus paceklik jasa yus tadi. Waduh. Lah, tad ku teu meunang ngadenge. Telak ku eta ceuli lentah. Tapi teu naon sih ai kuat ngegoyang caina mah. Siap ya mah. Perlu eta mah cai mah. Penting eta mah. Ya kula ge sarua supaya hasil bisnis kabehan ya. Butuh duit supaya ya bos dipercaya pan urang menang duit, Didi menang duit pantah. Eta mah penting cai mah. Coba tak kumaha usahakeun supaya lancar ya bisnis kabehan ya. Tenang lah kayak yang ieu mah. Ulah sieun, urusan eta mah gampang lah, yang penting mah cai lancar be nya. Hei, atuh ulah kakak cai bos, tenang masalah cai mah. Dibere kurang, nu penting masal ngarti meureun. Aja bos, ngomong-ngomong serius tuh ya beneran ya tanah. Ulah lalagan. Ngomong serius ya tanah ya. Amun aya di mana lokasinya hayu orang teangkan ke ditu. Ya siap. Ai masalah tanah mah bos urang geus yakin dijual soalnya geus ngomong ka urang. Kita dipangyarankeun nu meuli tanah. Yang penting jelas nu meulina. Aja ngomong-ngomong ieu taneuhna sabaraha duit kitu dijualna sameterna. Ai bos mah nawarkeun titah 300. Kurang ajukeun bangsa 600 mah ieu kumaha. Wah, geus cocok lah kitu mah. Bener sip lah rapi lah. Urang bisa ngelewat meja gede ieu kayak cara nama ieu. Geus geura telepon bosna. Tok kudu ditelepon mah nama wayah kieu biasana datang ka dieu. Diteleponin saeng ge jadi mah nama keudeng luncur langsung. Lah, nu bener jeung dina saeng segala. Pas jaman baheula bae nelpon dina saeng. Kiraku jeung lah. Menyaya kos gitu. Percaya ieu mah. Coba buktikan ya. Atuh pan ieu bisnis tanah keseng-seng. Ulah tahayu lah geus coba ayeuna buktikeun bae lah. Ye, asa teu percaya amat ka omong ieu. Dibuktikan ku hari, kek kurang dicokot saengna keudeng. Deuleukeun ieu. Tah, bisa dibuktikan kurang ku hari tah. Digerokeun kurang di jero saeng. Pasti hadir bos ka dieu. Atuh geus coba geura buktikeun, hayang nyaho we coba ieu mah. Kiraku lah disaeng bisa ngagerokeun. Geus ulah tahayul. Menya jeung saeng bisa pake gerokeun jelema. Di mana mah saeng bari ngejo jeung lah. Dibuktikan kurang ku hari itu percaya mah nya. Kurang langsung digerokeun ku hari ieu. Bos hadir, bos hadir, bos hadir. Tempokeun ku sia keudeng ieu daratang ka dieu. Wah, buah edan makanya jelema. Eta jelema kumaha eta? Cagil tah henteu. Lah atuh jeleukeun bae coba. Atuh pirakuna jeung saeng bisa pake gerokeun jelema. Ya urang mah nyaho ge saeng mah jeung pergi ngejo lah. Aya oh, iya di sawah mah nya. Assalamualaikum. Salam. Oh, Wih, bos. Jagar. alhamdulillah tan cager. Yuk. Yuk bos. Siap. Waduh. Nah, percaya ka urang ku hari malen ngagerokeun di saeng, bos hadir langsung. Percaya ento? Oh, be beneran ieu mah. Aneh amatnya, aya naon sih saeng sih. Penasaran aing. Wih. Di dia urang percayana ieu cara nama. Boh. Bener be ieu mah. Ele jajaten mun cara urang. Engke ieu aya naon ieu?
ngomong-ngomong saeng segala ya rada tok arti ya, rada tok anter ya ngomong-ngomong saeng segala ya. Buki ya bos, ceritanya kan orang kita nelpon bos. Iya soalnya ada calon tanah. Kita nelpon bos orang HP-na eueuh. Terpaksa lah kena saeng. Tau percaya nggak teh saeng bisa ngagerokeun jelema. Pantesan tong ngeunah cicing ya di imah hayang ka dieu bae. Orang gerokeun kana saeng, ceuli geus kenyang ya. Digerokeun na saeng, wah aneh amat tapi nya. Digerokeun na saeng. Tah bos, iya mah ja bos tanah geus ka dieu nu boga tanah ya. Eta mah tinggal ngobrol coba bener henteu tah. Nek dijual beusi urang pajar lalagan. Tah hargana nanya ka dinya. Coba tuh bos, tapi bener yang ngejual tanah mah. Udah mah nyaho be hargana sabaraha duit sama eta mah. Dek dijual, oh bener. Sameter ku urang, dek dijual 250.000 gitu. Sanu untuk melina gitu aya. Ayo mau ngomong 300. Bos mah kalah ngomong 250. Kumaha carana nya ya? Masih yang bener, kayaknya tadi 300 sih ngomong. Ayo cuma ngomong 2,5. Mana tuh bener sih sebenarnya mah. Iya ya, lo beting caro mah ya. Nek ngajual tanah ge ribet dia. Di dia mencit, di ditu mencit ya doang na ya.